marek pacuane ka barudak kumaha wah nunakanya nitip ka asih kamar urang kali nurek neruskeun dina seni regenerasi empe korehan gerak korehan moanya moal lebar wampe papangi-pangi ajang lamun pangi kersi ujang da waktu sepuh wah mah geus sakieu kakolotanana wah mah ayeuna meureun panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun uwa teh tereh balik sumohon pindah kana kitu geus seueur nu karaos geuning uwa uluh kaluhur mah tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai uwa geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana kumaha wa ngagupai kade ulah poho karena budaya sorangan sabab martabat bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana aturan rawuh we ieu karektor ti paguron luhur jajar Sokalima nuhun aya pikarasaeun naon paman kieu cobi kayaknya empu saperkawis mangdungkap ka dieu nyaeta maksad mah sono leres kaduana eta mangul utusan anu jadi ratu ngeman timalan nu jadi raja nyaeta Anger Prabu Duryodana Raja Astina ari maksad nama tekirang sareng telangkung bade nyuhunkeun bantosan ti salira jeung Anger ngeunaan kajadian di ieu nagara di ieu nagara ku kituna Anger panginten kauninga ku salira jeung Anger yen kaayaan di negara Astina dina waktos ayeuna nuju kaserang ku krisis multidimensi kajadian tereureureuh jelegur belah kidul can angeus jeleger di belah kaler can rengse beledak belah wetan di betan oge can angeus geusing cara rowok belah ulun ukituna dina waktos ayeuna jelaran salira jeung Anger teh sasatna jadi tangan kanan Prabu Suyudana kumaha solusina jalan kaluarna pikeun mecahkeun ieu pasoalan di ieu nagara lain ai kolot sasauran teh tetebih ti seni tetebih abong ahli seni sagala rupa oge aya teu nyeni malapur bukan ahli tarawangsa marukana iya marukan dibales sweet aya eta oge nyeni tapi uyah aya eta kitu iya panginten kauninga kajadian-kajadian di negara Astina dina waktos ayeuna
leres. Belah kulon geus cara rawok deui nu demo. Anu unyuk rasa belah wetan cing kalulutus belah kidul ku ayana teu sapuk jeung teu satuju ku ayana tinakan-tinakan Nalendra Prabu Duryodana jeung sajumlah waki-waki rakyat anu aya di negara Astina. Burukan teh. Ai ku kitu teh mah hapunten ieu. Dah naon atuh ya? Anger sanes asli warga Astina mangpon kitu deui. Urang teh sasat jadi manganeuh di dieu teh. Anu kur ngilu hirup Lain pribumi tapi ngabogaan rasa tanggung jawab. Leres. Kajadian anu model kieu lamun dina panyakit jelema mah ieu teh parantos komplikasi. Sagala aya Kajadian panyakit dina diri boh ka negara. Can ayeuna ditema ku gempa bumi, longsor, banjir, kahuruan. Can panyakit muntaber, demam berdarah, tek-tek bengek teu hanteu. Can kolor ijo. Tuh geus ararane can ayeuna jelema dina TV oge geuningan geus ngepung jurig. Pemburu hantu, uji nyali, penampakan, uka-uka yang sajabana. Tah di dieu nandakeun kerdilna urang-urang Astina. Ai jelema nu jararahat pejabat nu korupsi diantep, ai jurig dikepung. Jeung naha atuh make jeung pipilueun kana urusan jurig. Da lain alam urang teh mah. Ai dunya lain diudak-udak, ai dunya sorangan diantep. Gunung-gunul pasir bulistir direret ku sabelah mata. Ku ayana kajadian kitu teh ieu teh nemongkeun kakerdilan jeung kabedogongan jeung kabodohan kalemahan bangsa Astina. Di mana aya hantu ngarusak negara? Aya kadenge jurig ayeuna korupsi. Tuh, eueuh. Aya nu ngarusak kas negara. Da eueuh jurig anu gasab. Lamun nu jiga jurig loba. Di rombongan aya opatan jiga jurig. Aya nu demo amek. Aya nu unyuk rasa kukulutus. Hapunten sanes ngaku goreng negara Astina mang. Sanes jadi jelema munafik nu meh salilana dahar nginum di Astina tapi ka ieu mah lain ka nagarana tapi ka jelemana. Malahan ceuk aya usuk mah cenah jelema teh gudangna kasalahan lain gudang meureun osok kasalahan. Osok kasalahan. Tuh. Ngan sok kasalahan jeung kabeneran. Ngan di negara Astina mah jelemana loba salah. Tibatan bener gitu. Naon sababna? Sabab anu dijadikeunana lain ahli. Lain bidangna. Padahal agama mah geus turun ti baheula ngabejaan. Lamun nitah kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana buktos. Iya, tuh. Baingan. Kadang-kadang jeger jadi wakil rakyat kumaha ieu teh? Preman-preman bari jeung otakna teh lain jelema profesional teh. Malahan pang ini di tanah oge nepi ka tega ngagunakeun ijazah palsu. Init memeh init geus nipu komo geus jadi. Di mana teteh? Di Astina. Di Astina.
Oh juga jadi dia. Oh di dia kan di Astina. Padahal lamun pamimpin ngarti mah di mana aya jelema anu unyuk rasa, nemongkeun rasa kaprihatinanana, lamun pamimpin ngarti mah gancang ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis. Cepat. Itulah pamimpin anu prop negarawan. Bijaksana. Cepat tanggap. Atuh daya nama demokrasi nangan ukur disunatan terus disimpingan tak eta keur pamimpin sabab naon anggaplah datang ti oposisi lamun aya di negara oposisi lamun pamimpin ngarti kudu atos sabab naon sabab ku ayana oposisi teh aya bahan pikeun introspeksi diri pikeun maca diri hitung-hitung panggeuing ngan sabalikna deui nu demo kumaha da kumaha atuh ceuk mang oge otakna tadi da puguh meureunnan di nagara Astina mah karek nepi kana kuantitas encan nepi kana kualitas sabab kasang tukangna SDM-na sumber daya manusia anu berkualitas teu aya nu lemah sabab nepi kana kuantitas daya nu handal beda ai rektor mah ngomong wah percan kana tuh awon-awon ke rektor ieu jelema-jelema na ieu anu diudagna dunya pangkat da baheula mah zaman pejuang ieu mah riwayat ieu mah sejarah nu mata kedua apa kana sejarah teh nepi ka topati jiwa raga ngorbankeun jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa tekadna murni tekadna bersih sanggup ngorbankeun jiwa pikeun kapentingan negara jeung bangsa ari ayeuna sanggup ngorbankeun jelema loba keur kapentingan diri sorangan di Astina atuh panginten upami kieu mah urang terlambat tos kieu mah kejadian negara teu aya terlambat teu aya better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul riungan-riungan di luhur teh pejabat Astina kabeh jadi anggota NATO nggak nyambung dan NATO mah singkatan tina North Atlantic Treaty Organization artina pertahanan Atlantik Utara eta mah ieu mah NATO mah NATO naon didinya no action talk only artina loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata loba sungut di Astina mah ai gawe eueuh loba omong apa di negara Astina teh dina kehutanan aya menterina geuning gunung geuning pasir loba nu bulitir sapoe aya 80 miliarna nu korban tina kai wungkul aya menterina kesehatan aya menterina agama aya menterina didenge-denge dina surat kabar eta di departemen agama make jeung aya korupsi goblok teu nah ieu teh departemen agama atau departemen jahiliyah waduh pek ieu teh jelema-jelemana encan nepi kana kualitas teh apa eta teh saeutik gede ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa waduh nya tuh departemen agama jeung mang oge tuh lamun negara teh teu beda ti rombongan wayang golek cuplikan wayang golek karya kita ngulir ge ya atau kita akan subscribe mangga ya silahkan subscribe
Just like komen ya. Atur nuhun. Borokan teh. Oh. Karek nepi ka mana aing teh ngomong jeung teh? Iya rombongan wayang golek, biar teh Nagara teh teu beda ti rombongan wayang golek tuh. tuh eta Dalang teh presiden, dalang menteri-menteri teh panayagan. panayagan. Nu nyaron pacorok kokod henteu da. Teu Anu ngagambang, nu ngagoong, nu ngeunang. Aya ahlina, jadi we ngalagu. museur dina lagu. Museur dina hiji tujuan nyaeta ngalegena. Eta akibat kusawuyunan teh eta. Sanajan beda-beda ngaran, beda-beda dina sora, tapi sasurupan. Sareneuk sainggal salagu. Tuh. Ye. Tapi nah atuh kabina-bina aya di negara Astina, ampun. Ampun, ajejeun teh bener-bener. Pacorok kokod. Eta dina zaman harita anu geus kaliwat aya jelema kanibal ngaranna Sumanto. Sumanto geunyeuleuh geuningakan jelema. Jadi jelema kanibal. Aya nama make jeung di film geuning dina sinetron. Aya sinetronna ina. Jelema kanibal Sumanto rame pan, rugi negara kana kitu moal. Jelema ngakan jelema moal rugi si Sumanto ngakan daging jelema piraanan nini ti kuburan dikali rugi negara moal. Nah anu ngakanan kesang rakyat diantep. Nah eta lain kanibal gitu. Leuwih ti kanibal. Si Inul ngageo-geo bujur rame pan. Geunyeuleuh pan. Nah anu ngageo-geo jabatan. Anu ngageo-geo kursi, anu ngageo-geo kakawasaan. Diantep. Ai jurig dikepung. Pan aya pemburu hantu lain. Benar. Iya teu ngarti mana pekari ieu nemongkeun kakerdilan anak ieu bangsa Astina. Aduh. Benar ya. Ongkoh we negara Astina teh negara agraris, teu sirikna ngalungkeun rokrak gejadi, tapi why? Kenapa? Tingkat kemiskinan panglobana, pengangguran pangseueurna, tensi kriminalitas ngaronjat. Minuman keras geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Pemuda loba anu terkontaminasi taleler, Benar. mabok, dikamanakeun nilai juang di dadadana. Saleugitan. Kapangaruhan ku ekstasi, minuman keras, tek-tek bengi teh ku hanteu ganja. Dar taleler, unggal parapatan. Leheung teh mah nginum. Tah nu leuwih cilaka pisan mah nu teu nginum mabok. Nah aya nu teu nginum mabok, aya eta mabok kakawasaan, mabok pangkat, nepi ka batur di siku, batur di jejeg. Ulu nari nu mabok itu. Tah kari introspeksi rakyat, nahan rakyat daek dipingpin ku nu marabok. Kudu taleler. Pikiran ngahukumanana, ieu ngahukumanana. Jadi ieu teh dah, di dia katinggal keadilan teh tidak merata. Nah, ini mau hayam nepi ka genyur. Nu mau hoi diduruk. Tah baheula mah korupsi teh nepi ka susulumputan di kolong meja. Beh dieunakeun di atas meja, beh dieunakeun pisan aset negara dijualan mejana dijual. Di kumaha ieu? Ta ieu teh pikeun milarian solusi. Ulah leutik hate sararea. Kita percaya kepada normal teh. Nyaeta sararea geus pada apa?
Sawarga Maniloka cenah teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngabrontak di sawarga ngarebut kakawasan sawarga meureun eta politik eta politik kumaha politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus heueuh teuing tuluykeun ku anak api-api kitu ya ulila teuing teh strategi meureun eta mah bisa jadi aya ngaran-ngaran politik mana hese diuji na esa diterka leuwih cantik lemes ngan ieu mah malahna urang sararea sabab ai Batara Kala teh jelema kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula maneh aya ngakanan jelema tayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakanan jelema bakal beak tadi dunya hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis karena serangan Batara Kala menang tatanya tiditu jadi di jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka enong soan wah sakitu omat cing bisa ngolona eta enong Semar Badranaya urang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana asa eta enong Semar Badranaya kapibana jeung kabawa ku urang ka nagara Astina ari sabab cenah numutkeun beja tidur dipercaya eta enong teh lain saenong lain saenong anu mawi ku urang ayeuna dek diolong-olong disikapi heulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapi heulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung ngara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tidak menang dipercaya eta enong Semar teh tong boro jelema hiji dunia bakal abus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pangawasana itu neng sarere ayeuna maganinganan parawargi eta enong Semar Badranaya da urang pe Bukituna wayahna ulah ara jeung subaha urang ini tinitan supaya teu nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun nya eta keur mere Semar anak ari ngomong teh boleh gitu we di Labuan seni karajah we kapan ieu teh murid Tatang Aditruna percaya murid Patang iya ulah ngaraja iya tak kitu hayu urang siapkeun tereh nepi urang ieu katumaritis omat cing bisa ngolongna iya pada pedang Semar Badranaya sapala putra nuju sempal kapiguyon ya ulah cong kadieu kitu Kakang Srenju oma ulah kabawakeun ngamarudah itu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala nya kitu ulah kabawa arus urang
kareknya merencu jelema teh diancam ku kala Nak wartos. kadieu kitu kakang seuya belah ya siapa warana asli ngaidu Para raas kumariaka. ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kejadian teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku batara kala Ya kitu akang kita menak wartos kulan. Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan. rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna Loros aya nu diruat. aya nu duduhun Aya nu diruat wae. aluh dalam ruat para rayu Alhamdulillah kulan. Dina luhureun panto eta kulan tulak bala. ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun pantau teh mah kejeung aya bawang bodas bawang beureum di tihir yukut tias Eta teh tulak bala bener teh. maksudna mah tolak bahla teh Eta aya sate domba. padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe Oh kitu akang. walasan asihan dedeuhan antara urang jeung urang ya Ya, eta teh tolak bahla wah katerap. jadi realisasi tina bawang beureum bawang bodas di tihir teh jeung cabe beureum Kumaha teh Kang? eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani Tina tani bener. lamun ronjakeun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa Berhasil ya. bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deui Eta ho wa mah rek pacuan ka barudak Nah, kumaha wah? neneung kadeudeuh nu nakanya nitip ka asih kamar urang kali nu rek neruskeun dina seni Dina seni regenerasi tenang. empe korehan gerak korehan Ilmu gasing nepi ka pagi. moanya moal lebar wampe papangi-pangi ajang lamun pangi keur si hujan Si ujang. Eta dawam tos sepuh. wa mah geus sakieu kakolotanana Awal wa mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik sumohon pindah kana kitu geus seueur nu karaos geuning warah uluh ka luhur mah tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai wae geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana kumaha wa ngagupai dah kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi ka culdog-dog tinggal ida ulah dugi ka culdog-dog tinggal iga ya cu sumuhun ho palawargi sadaya pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun wayang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara mangga tiasa ngabantos channel ieu bukti sajarah negara dina basa Sunda atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras bengar-bengarna basa Sunda teh kitu kan hah laras malah lamun di bahasa Indonesia kan teu ngeunah ngeunah caweran kadena caweran ka kuping kitu mode Cikaraca ngang batu laun-laun jadi legok apa teh hese mode putri gelis gagaweran capetang tar nyarita ami budi taraseri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi mode kebo muli pakandangannya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka nah hese atuh cek bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit nihilo pit
back to back si teh teh cu oh eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh muncik bahasa Arab berenang makan ala makan cek bahasa Cina maki cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geuning cek bahasa Cina laras nya ujang sumohon numawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali bisa pe dina wanda nu anyar dek kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak mutlak hudan mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuri haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta tong borok kitu geuningan aing neangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu sekolot ngomong ka batur dina lebah dieu bapak dewek mah geus dah tempur digugulah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti oh udah bener aja oh batur sok dijarugjuk dengan kubatur sok dijarugjuk ning kuburanana kuburan Semar malah cenah cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang yang dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket bari ipis kabrahna teh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun oh bungkus ku lawan bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah asa heueuh we sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh kuburan Pandawa aya soha Gunung Arjuna madangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjo Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar pada hae masih buntung teuing cok orang nu jak itu eta teh bener akang sakaya nyarita kitu nah aya ku kabina-bina teuing euy di mitos-mitoskeun bukti jararawu oke lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain sade menang jelema teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy tina sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamararawat saingat can cicing dina kaislaman aya keteranganana ai ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu ngasupkeun kana palaes belego ge hantu namun urang mengencar der diabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa beuki jararauh akang hantu teh kabeuleuh pamadegan teh asa beuki jararauh kabina-binanya euy
Pogo anu jadi juring teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh ini ge urang teh geus sieun. Pogo dina diri sorangan cekolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juring, hayang ai juring teh cenah gedena teh sagede muning. Rupana teh jiga hurang. Gedena sagede kuring, rupana jiga urang. Sorek dina diri urang. Kumatak silek kerepek ngenteu. Naon ulah kitu teuing ah. Oh. Ulah kitu teuing sakolot teh ah si doraka. Nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup. Tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. Hayang geura parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak. Coba ai bapak doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba. Bapak doraka ti anak. Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok. Gini eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe. Eleh sia. Wah, meureun pang na dipikeun ke meureun anak jada. Naon? Pang na dipikeun ke kuinungna anak jada. Nyalahkeun ka anak si belegu. Ya heueuh, pang na dipikeun ke. Lain anak jadah teh indungna haram jadah. Pang na dipikeun oge meureunnan kitu teh hasil hubungan gelap. Oh, maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyalahkeun budak, geus budak pacan boga dosa. Ieu anak jadah indungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh. Naon? Anak luweuh bapaan. Anak luweuh bapaan? Oh. Sia teu mikir ngomong teh. Manya nah eta awewereuneuh teh teh gasa-gasa kana pager. Bukeuyeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah. Bener atuh. Masalah dosa. Hei, Teu ngarumasakeun dosa. pada si ayah. Nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya teh hirup teh. Oh bener tapi kan Zaman Nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat. Anu jadi anak teh bumule oh pikanya kubah dampa suku anak teh. Da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. ai kaprego jika anu heueuh. Sabab Gusti moal ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku hidungna jeung ku bapana nya bapak. Ari kaprego jika anu heueuh ngomongna. Leres tuh bapak ge leres ceuk bapak. Sedangkeun lamun urang doraka teh indung ti bapa lamun dilemur ka ranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangaret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi ka kotornya panya leres tuh ekses kan kadang eces dah Jika anu benar ngomongna pada benar. dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka goyang getih indung disebut lagi ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyapanya leres tuh nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot nyapanya Ya leres tuh kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabrung nu jadi bapak sujud ka inung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng inung urang teh goblok cuma gitu. kitu dek mikir mah ieu teh di dunya teh boha de boh goreng ge pikiraneun grepe
Cek-cek rengit teu mangpaat cenah masuk demam berdarahnya di lain pihak mah nya tapi sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji jacan da Allah makawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun urang dipikir mah tapi bener ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison. Si sadar pikir bawah dinya. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa. Hayang neangan wanda deui nu anyar, empek ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek koyag aing heeh kalah aing nu ngebelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka beuli rak piring tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah itu naon aya tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul nya ulah gede bohong benar gitu jujur